Yang biasa gitu mah semirnya banget ke kebun heula. Dadah deh si. Ampura be, sangin teh gades. Sia naon kok bari naga otak mesum. Kopek nete. Awas ya Tom, kau di Uber ke ujung dunia. Harah, ari si Etom. Pagawean teh lamun teu uling molor. Harah, boga anak tetep berguna pisan. Les, semirnya ka kebon. Ka si Etom lamun disudang. Suruh samper ka kebon. Heuh mi ke dibejakeun. Yang biasa gitu mah semirnya banget ka kebon heula. Dadah deh si. Di. Heuh yang geus satu mi. Cok, menginyukeun kopi po naon? Ndatenya nih udah es minta kopi. Agak tuh cok panggieunkeun. Kaos jama bayinya teh ngopi sagala. Atuh jama cok, pira ku aing taplak meja. Sengke be ngopina, sekali itu sampeurlah semi ka kebon. Tadi semina geus taratan nyuruh nyamper. Nah deui, kakar kuda ngees geus disuruh ka kebon. Uci coba ka ditu samper. Sia mari disuruh kalah nyuruh deui. Heh, geuning cece kerang. Nah deh, nya wani ka cece. Babuk ieu ku sapu. Geus kieu ka ditu samper semi. Hebat teuing Jo, suruh nang semenang aya. Ima solo nang kamari rip, ayeuna mah kareng ngunjalana bae. Ngam kuang dibantuan ngunjalana, tapi ka aing buruhan. Kabeneran rip, ari kitu mah kayak di buruan ku aing diajak madang. Madangna di restoran dek. Kudu di restoran rip, di pawon aing ge, nu penting mah seubeuh. Nyari kitu mah aing teki yang Jo mantuan ge. Yang geus rip, ari teu yang mah aing mah anu ikhlas nu ridho bae. Tumben rip nya geus gagah kan di. Biasa ngarit bari pakaian sedul. Ayeuna mah benang dijual Jo, aing sampai ka beli baju jeung calana nu naon. Terus nya ayeuna ngingu naon? Aing ngingu fotona bae, jangan ngenangan. Sia mah ngingu foto embe, ngingu mah foto rangda. Emang diurang aya rangda. Aya, itu sih binjot, indungna si Etom. Sik, kopek nete. Emang aku cowok apa kah? Aduh, tolong. 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 Ju, are teh si suara saha? Tinyao, cuma sampai rebenam rip. Oh, 6. Tolong. Tolong.
Nah, Neng. Nang neng. Hampura be, sangin teh gades. Sia naon ko bari naga otak mesum. Kopek na teh. Be, nah. Iya lah bu, terus sukuna baru. Rip, bantuan Rip, itu karunya Indonesia Tom di bisa lembang. Ini gua aing sih. Atuh dah ku aing mah mau ke bawah. Gue sahabat udah daek, age tulungan, bantuan ngagotong tuh, kamu. Agi itu Rip. Oh, atuh. Mih aing ngalah suluhna di kebon endinya. Padu nyuruh nyamper bae ka kebon, tapi tuh merenyo alamat kebona. Pusing bapak mah. Pusing bapak mah. Iya sugan, suluh nu indung aing teh. Hebat geus mi aing he. Kalau suluh sakedeung tapi nangayah. Kudu nama menang penghargaan pemerintah. Wow. Juk, kalong juk. Des. Age, asup we age. Des. Tenang ieu gara. Ieu minyak nerabu. Aduh, jangan kayak ayah bayina semina. Ieu minyak nerabu. Be tenang be. Ina semina na. Tanya Des tadi jurat jadi di kebon. Jika nama labu dah ieu baru sukuna. Semina teh na. Tenang, tekan dulu itu sukumih baru. Mina mi. Hemai bisa kabar ngurutan apa lagi? Hampura be. Iya sih aya naon rame-rame. Nya tos tinggi bae Tom. Indungnya cilaka kalangang hareup bae. Saha nu lenger? Aing geus nyokot suluh nu mih aing. Terus dibawa tom suruhna. Geus meh, nu talina make tangkal aja lain. Atuh lain, misalnya neta mana semi macan dibeungkeut. Terus suluh nu aing bawa suluh saha? Keur mah geus ngayah, berat teuy. Gua suluh nu aing Tom. Nya meureun da aing mah teu nyaho. Aing mah nyahona disuruh nyokot suluh ku semih, nu aya di kebon bae ku aing bawa. Endi ayeuna suluhna? Atuh itu tukang ini mah. Atuh lain bawa sakalian ka imah aing. Teu sudi teuing nu aya di dia mah berarti hak aing. Da geus dibawa ku aing. Geus tuh nganterkeun bae suluna ka ditu ka imah jukung. Duh, sanggup teuing. Sia disuruh. Heuh. Aduh. Kopek teh si Jugong. Suku aing keur nyeri, pingping diijek pisan. Sabar mi. Sabar, wasaya bar sugan mah. Awas si Jugong lamun kapami beungkeut si ku aing. Sabar mi. Sabar be. Awas ya Tom, kau diubar sia. Awas ya Tom. Awas ya Tom, kau diubar ke ujung dunia. Sabar, wasaya bar sugan. Aing mah. Sabar. Ayo lu kaku. Semeh. Meh. Lagi uyup. Nangis. Aing semuanya kawan. Harus ya. Bentar kita sedihnya hidup ini ku menangis.